Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub minhu ayyukhrijakum alatin liyastamilaka fi masyiwaha walau aradaka astakmalaka min ghairi ikhrajin. Ari ujian di Allah eta ayat 2 ayat ujian sayyi'ah ayat ujian hasan. Ujian sayyi'ah teh ujian anu sesuai jeung kahayangna. Resiko jelema anu hirup di alam dunia eta moal lepas tina ujian ti Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian sayyi'ah teh jika urang dibere kasusah ku Allah. Namun usaha lain kala karuku nu aya ge kala awak lain sehat kala kahli di lain kala kaluba justru kala loba menang serba rese taeta teh ujian ti Allah, ujian sayyi'ah diuji ku Allah naha dina kaya kasulitan urang masih tetep deh jadi hamba Allah, masih tetep deh urang bisa ngalaksanakeun sholat, puasa, ngaji bari situasi dina kaya kasulitan diuji ku Allah teh. Kaduana aya di ujian teh ujian hasanah, ujian anu alus. Sabalikna nu tadi awak sehat wae, duit loba wae, lamun usaha dagang atawa digawean wae untung wae. Loba jelema anu puji, loba jelema anu resepkeun, loba jelema anu ngaduku. Beda jeung ujian sayyi'ah. Ujian sayyi'ah mah loba jelema resepkeun, ngahina ka urang. Eta ujian sayyi'ah. Tadi bere loba rezeki ge, lancarna usaha, lobana duit, eta teh ujian. Nah aku beunghana masih kene ibadah ka Allah dan saeutik jelema anu dibere awakna sehat, hartana loba justru ngajauhkeun dirina ti Allah. Maka dina hikmah ieu la taqlu minhu ayyukhrijaka min halatin yastamilaka fi masyiwa. Ulah yang pindah tina kondisi, situasi atawa takdir anu diberekeun ku Allah sedengkeun dina posisi eta teh urang masih bisa ngalaksanakeun parentah Allah. Urang dibere kasusah tapi dina susah eta urang masih kene bisa ngalaksanakeun sholat. Kadang urang loba geuringna tapi dina loba geuring eta urang masih mampu sujud ka Allah. Maka seorang musonif di dieu latap ulah sok hayang pindah. Dina sarana mah ulah
kahayang anu banget. Jadi kahayang banget teh kahayang ngarobah kondisi urang sehingga ninggalkeun kana ibadah. Contoh, urang teh dina kaayaan pas-pasan, bahkan kaayaan susah, serba harese, tapi masih kena bisa ibadah. Tak ulah hayang pindah pikeun ka jadi loba duit sehingga kumaksakeun kaya eta ibadah urang teh jadi geureum. Bahkan walaupun alasanana anu logis, alasanana anu memang secara ilmu agamis. Gusti abdi teh hayang jongjon ibadah, yeuh teh susah, jang meuli bias teh hese. Coba lamun Gusti masian ka abdi kabeungaran beureun abdi teh jongjon ibadah teh. Tang ulah menta kitu. Naon sababna? Sabab belum tentu dina kaayaan urang pindah kondisi dina susah kana senang, dina eueuna duit kana loba duit bisa melaksanakan ibadah. Belum tentu eueuh jaminan. Bahkan ujian saia jeung ujian hasana itu berat kene ujian hasana. Ujian saya sebenarnya kelas ringan sebenarnya. Dibere susah, dibere geuring, eta mah ujian hampang sebenarnya. Da ujian nu berat mah ketika urang dibere ujian hasana. Duit loba, awak sehat, maju usaha, tah eta sakurada hese kana ibadahna teh. Eureun teu ngaji, eureun teu tahajud, eureun teu duha, eureun teu maca waqiyah, eureun teu wirid, nah eureun. Da sabab geus loba duitna. Dan motivasi diantara motivasi urang hayang ibadah teh kan eta hayang ngajimbarkeun rezeki, memperbaiki hidup. Andai lamun misalna kehidupan urang baik ya, duit loba ya urang di ATM ratusan juta miliaran teh dina ATM, belum tentu bisa ibadah, belum tentu ane bisa ngaji dia. Geus kabayang semua ngaji semua. Maka geus jang urang mah andai lamun misalna alo mere kondisi nu teu sesuai jeung kahayang urang, tapi kondisi eta urang masih mampu melaksanakan parentalo, maka tong sok ajuan hayang pindah. Itu nyambung jeung hikmah kamari itu. Bahkan loba nama jelema anu teu kaduga teh dibere ujian hasana sebenarnya. Palingnya sih ujian hasana. Aturan tersusah masih kena daek salat. Kadang jelema anu jembar rezeki mah duitna loba. Atuh pangharaman ditabrak kabeh. Minuman loba kene panaya Coca-Cola, Sprite, aya minum arak. Akibat naon? Loba duit. Urang kan teu kabeli. Nya eueuh duitna ge. Hirup dina kaya nyaman. Ya duit loba, imah gede, awak sehat. Ieu teh lebih ngadorong karena ngajauhkeun diri dina ibadah. Eta masalah dohiriyah, can teh lupa karena masalah batiniah. Biasana jelema anu jembar rezeki mah biasana teh sakabehna. Anu jabatan luhur, dulu duitna loba, lobana tak kabeh.
sombong tulak santai ngabeun panainan loba duit hayang diaku-aku jeung sajabana. Jadi dina masalah ibadahna tinggalin, dina masalah hatana ge rusak. Dari sabener nama aya masalah susah dan senang mah. Tapi sering ngaraskeun ari senang jeung susah beda teh. Beda teh susah dan senang. Gering jeung sehat beda teh. Dihina jeung dipuji beda teh. Beda lamun dipandang ku pandangan dunia. Ai dipandang ku pandangan agama mah teu beda, sarua wae sebenarnya. Ai cek urang mah kan cek urang anu can bisa ngamantepkeun hartana tujuan ka Allah. Nu can bener-bener la maksuda illallah. Anu can bener-bener hate teh hayang menang ridho Allah teh sebenarnya can hayang sebenarnya. Da sabab lamun misalna hate nang geus bener-bener tujuan ka Allah, ieu teh sebenarnya nek sehat rek geuring teh sebenarnya sarua. Tuh bedana. Geuning eueuh bedana, nyawa bedana. Dalam misalnya jelema dibere geuring ka Allah tuluy geuringna mehna sabar, tuluy dibere pahala ku sabab-sabarna, tuluy mehnana ku pahala bisa ka surga. Jeung jelema anu dibere sehat, ku sehatna mehna syukuran, ku syukuran menang pahala ka surga. Maka lamun dipikir secara kitu, nu geuring jeung sehat sabarna sarua wae. Beda teh. Teu beda. Sarua. Cek urang mah juga beda. Nu geuring jeung nu sehat beda. Cek agama mah teu beda asalkeun ketika dibere susahna, ketika dibere geuring manahanana bisa sabaran, sabar ka Allah ka surga. Lamun sehat, terus sehatna bisa syukuran ka surga. Maka lamun ningali kitu sehat jeung geuring teh saru teu aya beda. Kunonin karasa beda, eta nandakeun bahwa urang teh tujuanna teh ka Allah. Lain ka Allah. Pang nyebut beda galan ka Allah tujuanna. Antara aya duit jeung eueuh duit, aya nu muji jeung aya nu ngahina. Kunon urang bisa ngebedakeun karasa bedana nu muji ngahina sabab tujuan lain Allah. Dalam tujuan Allah mah rek nu muji rek anu hina ngahina ka urang dasarua atuh mah tahu. Dihina moal mantap di nerakaeun, dipuji ge moal mantap di surga sarua wae. Kecuali kieu lamun loba jeung nu muji ka urang teh di surgaeun sugan anu ngahina ka urang di nerakaeun karek beda. Ieu mah nu ngahina jeung anu muji ka urang teh teu aya perubahan ka urang di surga di neraka maka teu aya bedana. Kunon karasa beda, ta teh nandakeun bahwa teh urang teh can terfokus ka Allah. Dina salat urang maca inna wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda panteulai. Inni wajhatu wajhiya saestuna abdi madepkeun wajah abdi secara makna doer gitu, tapi secara makna mah gitu. Madepkeun hate abdi ka Gusti. Tusuk teh. Dipadepkeun hate teh, dipadepkeun. Madep mun wajah teh madep teh ka nu katingal teh nu pandangan teh tujuan urang teh eta meunangkeun ridhona Allah.
Talamun misalnya tujuan orang bener-bener hayang menang ridho Allah dina Allah, atau lamun orang tujuan hayang ka surga, maka di alam dunia itu sebenarnya eueuh perbedaan. Karasa beda berarti encan ini wajah tu wajia encan eta. Karek dohirna hungkul, karek letana hungkul, karek awakna hungkul, hatana mancan. Karek dohirna hungkul, rohanina mancan tin ka mana? Ka madep ieu. Manya ka salat urang ka mana we atet teh kadang inget kana pagawean ka salat teh. Kadang dina ibadah ge tujuan adalah Allah. Nya lamun dihina teh aku batur tuluy urang sabar meunang pahala asup ka surga. Lamun dipuji ku batur urang ucapkeun alhamdulillah Gusti ieu pujian kaketa milik Gusti syukuran ka surga gaya beda. Nah keukeuh we urang mah lamun aya nu muji ka urang-urang ada sabuna. Ketika orang dina batur ngarasa jadi hate ta eta teh nanggakeun kana cacat na hate urang. Rusak hate urang. Goreng, koek, gering, hate na gering. Encan Allah butuh ka teh urang teh. Kalau rumah bahasa nikmati setiap kondisi sehingga manis dan pahitnya kehidupan tak bisa kau bedakan. Jadi gering yang sehat itu bisa dibedakan. Jadi antara tak bisa dibedakan gering sehat itu beda sarua asal itu ngahina memuji sarua rasa itu. Jadi lamun anu muji kana hate datar karasa datar. Mun aya ngahina ka urang hatena datar da urang sakit kitu tah. Kalau geus kitu berarti sebenarnya tah hatena geus dipadekeun ka saha? Ka Allah. Jadi selama ieu teh urang teh salat, urang teh puasa, urang teh ngaji, urang teh ngawirid, ngarasa diri teh geus jadi abdina Allah ternyata cacan madep ka Allah teh dohirna hungkul. Sedangkan dina hadis kalau Allah matu mandang kana dohirna. Allah memandang kana hati. Bahkan ayat keterangan tempatna Allah dina hati. Ayat berarti Allah cicing jahat ke Allah maka sifat bersifat dia binafsi. Jadi tempat bersemayamnya Allah teh nyata dina hati. Yo berarti ayat Allah. Ya sebab masih kena karasa beda. Karena dina hikmah ieu ayeuna. Jadi urang entong hayang pindah kana hiji kondisi situasi, lamun dina kondisi eta urang masih bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Maksud ulah pindah karena kondisi saja teh pindah teh urang tinggal ibadah. Tapi syaratnya tetap berjalan karena ya maka saurpun guru itu kudu dibedakan ya, kudu dipisahkan mana bagian lahiriah, mana bagian batiniah itu dibedakan ya, kudu dipisahkan ya, kudu dipisahkan. Mana jang badan mana jang hati. Tah hikmah ieu mah ieu sasaran kana hati.
Entong dina kayaan urang mah maka mereka lamun keur susah, lamun keur gering asal bisa ibadah aing mau berobat. Tah teh salah. Air rasa mah urang teu hayang pina asal ku gering ka urang sabar teh jadi masalah. Ngan tetep ari awal mah urang teh kudu berobat itu maksudna. Bisi aya nu ngobrol ke berarti susah, bener. Jadi masalah. Dan kudu dibedakan ya mana masalah batinnya, mana masalah lahiriah ya. Berjalan dengan jalan syariat, berpandangan dengan pandangan hakikat. Ieu mah kahayang anu non, kahayang anu luar biasa, kahayang pisan. Non kahayang pisan teh ngebet. Kan aya jelema nuturkeun kahayangan, boga cita-cita, boga tujuan, sehingga menghalalkan segala cara. Nah eta ulama mah gitu. Sedangkan kan dina hikmah nu memena sakuat-kuatna urang nya moal bisa satekad-tekadna urang, sakuat-kuatna tekad urang moal bisa ngarobakan takdir Allah. Geus tarena manusia memena eta. Maka kulantara itu kula sakayang pina geus anu penting mah takdir wae urang bisa ibadah sih cukup. Jadi orang pemutikeun kahayang kana hiji perkara, hayang sesuatu sehingga orang hayang pisan menghalalkan segala cara itulah. Ngan lamun misalnya dina kondisi eta urang teh dina kayaan maksiat wae kudu dipindah. Contoh keur susah teh urang teh kalah teu salat, keur susah teh urang teh kalah teu puasa. Tapi teu boga duit mah urang teh bisa puasa dan salat. Tapi situasinya susah maka buru pindah tah loba duit. Da sabab aya jelema-jelema teh itu naon teh bahasana teh lain kita bahasa teh. Jadi budak beda. Jadi aya hiji jelema si ieu mah bisa ibadah teh lamun keur dibere susah, bisa ibadah. Si ieu mah bisa ibadah teh lamun keur dibere beungar, dibere susah mah si bisa ibadah. Aya kitu ku Allah teh. Si ieu mah lamun dibere beungar teh aya geus moal ibadah. Si ieu mah lamun susah teh moal bisa ibadah, maka si ieu mah kudu susah, anu bisa ibadah. Si ieu mah kudu beungar, bisa ibadah. Maka saurkeun guru teh kita sih bahasana takdir diberekeun ku Allah eta teh ukuran pas jang urang masing-masing bisa ngabikeun diri ka Allah. Takdir urang teh beda-beda kan pas jang urang gitu. Pas jang urang. Nya urang awak leutik aya make baju batu dipake teh mah. Dan kalau kamat tes orang yang pakai baju batu leutik, kalau kurang ini pakai bekas itu mantas dia ada. Dan pada itu nama penting nama takdir diberekeun ku Allah kurang kumaha gen penting mah urang sing jadi hambana Allah eta penting. Jadi teh ku Allah teh dibagi-bagi teh. Ya kabeh mungkin di dari ya kabeh dia ya. Namun ditanya hiji, hareang beunghar kabeh teh. Ya kabeh masih beunghar beunghar teh. Asal teh salam dalam ditanya ya jelema, hayang beunghar teh hayang. Ngan permasalahanna lamun salam dunya beunghar kabeh jadi masalah moal. Hah? Jadi masalah, dagang buduk mungkin. Mangkun, dagang buduk, aing geus beunghar. Moal dagang sayuran, tuh sayuran mungkin di pasar kan. Mangkun, dagang sayuran geus beunghar. Jadi kacau peradaban di dalam dunia teh kacau. Bahan bocor, bahan teh kampor ieu, murah ya, beunghar urang teh.
bengkelan loba duit ya. Kacau ke kacau sekian imah pada beja kaje kau saus kurang imah pamiekeun kurang urang teu duit loba jadi kacau tak ngajak ku Allah jadi beda-bedakeun manehna beungar manehna miskin jadi ulama miskin eueuh bedana misi jeung beungar oke eueuh jangan geus bisa madepkeun hatena ka Allah geuning beda cek urang da hate manehna nya encan madep ka Allah kenapa yang beungar yang beungar kenapa orangnya ayam beungar eta gereuh moal bisa di Sayyidina Usman apa teh bara Sayyidina Usman teh ngadoa ka Allah ya Allah abdi hade jelema miskin Sayyidina Usman eta kan sahabat teh Abu Bakar Umar Usman ya kan Usman ieu Sayyidina Usman aos bener teh ngadoa miskin eueuh Sayyidina Usman ngadoa ya Allah jadikan abdi jelema miskin dah jelema teh beungar bahkan manehna pernah nya nukeran korma alus karena korma buruk ngahaja supaya rugi dagangan teh ari hese aya panyakit tumeta panyakit teh kual rek kudu korma buruk jadi lemah laku deui bahkan dina kisah saja Mas Sayyidina Usman ketika hijrah ke Madinah teu boana naon ngahaja kabeungaran ditunda di Mekah teu dibawa dahar miskin teh eta kunaon ka Madinah beunghar deui dan memang takdirna kudu beunghar eta urang usaha geus kabeh dicobaan dagang ieu dong ieu are catetan balangsak mah kumaha tuh da teu bisa kumaha ngecek tadi teh kade rek beunghar rek miskin eta mah lain persoalan nu jadi persoalan ketika orang miskin teu bisa ibadah ketika beunghar teu bisa ibadah eta jadi persoalan itu ari gering jeung sehat ngaran permasalahan nu jadi permasalahan keur sehat mena teu bisa syukuran keur gering mena teu sabar eta jadi masalah ai gering teu bisa sabar mah teh jadi masalah lain masalah terlalu masalah orang rumah gering rumah di ngobrol juga tuh eta ada pes Muria ya pes dan ini datang ke nya kamiskinan teh masalah pikeun jelema-jelema nu hayang beunghar dihina teh masalah pikeun jelema-jelema nu hayang dimuliakeun gering teh masalah pikeun jelema-jelema anu hayang sehat tapi pikeun jelema-jelema anu hayang ibadah ka Allah ngabdikeun ka Allah rek gering rek dihina rek susah eta mah lain masalah masalahna lamun teu gering teu bisa sabaran teu sabar lamun teu boga duit teu sabar lamun dihina teu sabar eta masalah ka kitu kakak datang pernah ngobrol bahula bisa yang masih kena rasa ngobrol masalah hiji jalan kawan hiji masalah hiji jalan kawan hiji non masalahnya udah kudu kecil kalau bisa masalah hiji tah salian ternyata lain masalah lain rekening lain masalah lain
jalan keluar ada tentang ke Allah. Karena laporan itu jelas lah ya. Mana laporan teh? Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadar mau takwa kalau ngerikisan kalau ngabeneran sholat ngaji sajabana cek kalau bakal diberi jalan keluar dari setiap masalah. Urang boga kasulitan kumaha ge asal takwa sing bener. Takwa sing bener. Diberi jalan keluar, masalah kumaha ge. Buka utang, bayar utang. Pokoknya masalahnya beres kabeh. Masalah duniawi beres kabeh. Asal takwa ka Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi lamun urang boga masalah loba, geus teu kudu ka mana-mana. Beneran salat, beneran ngaji, beneran maca Quran, jeung wirid kitu geus. Oh, tapi da orang salat geus, ieu teh ngaji geus, teh wirid geus, maca Quran geus, angger masalah teh aya keneh. Maka ieu aing ngaran takwa teh kudu dohir jeung batin. Salat mah geus, kata tangga keul wae. Ngaji mah geus ngan iri we dengki ka batur teh. Karesep wae. Batur meuli mobil meuli asal apa ya. Beureum sabut kurenya. Batur meuli kulkas. Ieu teh panyakit teh. Dalam kitu keneh berarti hatena teu takwa. Jadi wa may yattaqillah teh anu disebut takwa teh kudu dohir jeung batinna. Gusti geus salat abdi teh ngaji teh geus. Eta si hate. Geul ka setan moal ngamakeun cadu ae pamot di manehanna. Kalau mana gempung, ninggal ka teh gempung mah. Nah, maka moal kaluar tah aya jalur makrojna moal kaluar angger. Hutang teh bayar bayar. Sing geus salat ada kulo ge. Sabab aing ngaran takwa mah kudu dohir jeung batin. Yakinna kudu aya, rojana kudu aya, nya ulah hasud, ulah iri, ulah dengki, nonti, ulah sum'ah, ulah takabur, ulah sombong. Eta bae kita. Kan itu masalahnya, kan dibahas, ini kami bahas kan ini kami. Dalam tadi mah sapina kita akan menjelaskan tentang ibadah dohiriyah. Tah, lamun nikah, ieu keur ngajelaskeun ibadah batinnya. Nah, lamun ieu kan bakal beda mungkin. Bakal beda. Jadi lamun misalnya hayang beneran hirup mah geus sudah teuing. Beneran ibadah dohiriyah jeung beneran ibadah batinnya. Ate geus ngaralu. Entak ngajina sing rajin di mana-mana ya pengajian, kudu ngaji. Ya. Ngajina ulah eureun-eureun. Hah? Dek ngaji teureun-eureun. Hah? Ngaji teureun-eureun moal bisa. Iya. Ayo ngaji teu balik-balik sapaean di dieu. Ngaji teureun-eureun ngaji teu kapaean di dieu. Kudu balik pada teh. Tuh ngaji maksudna. Kartu itu, kita kartu balikannya ya, tapi capek. Ya kesimpulannya makieu lah, rek ieu kondisi kumaha wae ge, penting mah urang bisa ibadah. Itu lah. Ya.
lain masalah yang orang masalah orang ngajak orang Islam ya yang orang Islam yang orang beragama Islam punya kepada orang Al-Quran yang orang menurut karena alam kayak Nabi itunya masalah orang deketna jeung Allah kami salian eta diajak lain masalah tapi kadang anggisannya kan utama masalah tidak pula bayar kan untuk buka duit gawe itu masalah naon masalah hati awas itu masalah batinnya ya sama mudah-mudahan yang mantap